Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng mojang gelis bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Serta candi pedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sumuhun abdi oge sanes kirang sono kasadayana di dieu nanging saur ama teu aya nu nyarangan di bumi. Ku kituna insyaallah enjing pageto abdi tiasa nepangan ka dieu. Ku kituna ulah kirang-kirang hapuntenna bae ceuk Mahmud bari ngareret ka neng empat ngarti sarta tuluy ungkut bari imut. Padahal dina hatena mah sedih kingkin asa digagalkeun rancanana atawa akalna. Hatur nuhun atuh Den sarta acana oge ku umang sareng ibina di dieu diantos siang kalayan wengina ceuk Pawira. Pasudia jeung Mahmud baralik ti imah Pawira dituturkeun ku panetep neng empat nu rambisak bijil Cipanon hatena ting sareuyit. Lamun kawenangan mah ku teu era meureun hayang lumpat nuturkeun nu mulang Mahmud ge nya kitu keneh samar kaduga ngalengkahkeun sukuna sumoreang ka tukang kabuah hatena nu ditinggalkeun. Sanajan pinuh ku panggogoreng ti bapana kumaha da manehna mah cinta watak cinta teu keuna ku panggigila. Kang Mahmud iraha atuh Kang Mahmud anjeun bakal tiasa ngahiji jeung kuring teh. Kang Mahmud tulungan Kang abdi ulah dugi ka ditikah ku Pasudia anjeun anakna Pasudia teu sangka atuh ceuk garentes hatena bari masih netep nonggong nu lalempang sabab masih keneh katara lengneng empat ulang pipikiran anak dadak poek kolebat rupa Mahmud dina beungeut na ngolebat neng empat ngarontok bari ngagero. Kang Mahmud curalit bro neng empat juta tolonjong rag-rag dina luhur golodog. Itu si Nyai Ibu Wira jeung Pawira gancang muru bari ngahudangkeun labuh nangkuban. Harita keneh diparayang ka imah bari pokna. Kumaha atuh Nyai teh bet ngalamun? Urang kocapkeun ayeuna pamirsa nyaeta lalakon Pasudia. Sadatangna ka imah Pasudia gek diuk dina kursi di tengah imah tuluy ngagorohan Mahmud nu masih keneh diburuan can waka asup lantaran ngarasa hareudang keneh. Mud ka dieu Mud. Mangga ama tembal Mahmud bari bus ka imah nyampeurkeun. Tek di dieu diuk heula boga picaritaeun soal bieu teh. Sumuhun mangga ama ceuk Mahmud bari gek diuk nyang hareupan bapana. Tah ku hidap ge meureun ka nyawanya kateu beneranana pati mah saruana jeung nu jadi kolotna. Hayo main sandiwara ganti-ganti ngaran dumeh ku hidap hayang ditanyaan eta anu kitu ngaranna teu baleg ngarah teu kanyahoan kateu beneranana kunulian ngaran teh diganti-ganti lantaran pikeun nu biasa arulin ka tempat nu teu balaner mah ngaran empat patimah teh sohor nu mata waktu cicing di pamanama diganti ku ngaran sejen
sing ngarti hidup ge da teu bodo-bodo teuing ceuk Pasudia bari netep ka Mahmud. Oh duka atuh ama margi kangge abdi mah teu acan terang awona teu acan terang saena margi teu nyaksian sapapaosna nanging ku abdi bade dibuktoskeun heula ku panon lahir kalayan yakin sateu acana percanten. Ih ari Mahmud ieu nu nyarita teh bapa hidup sorangan lain nu sejen lain ti piluaran piraku kanu jadi anak bapa rek teu percaya sanes teu percanten nama perkantenan nanging abdi hoyong langkung percanten ku kayakinan ningal buktosna ku margi kitu ku abdi bade diintip kumaha kalakuanana teh tembal Mahmud. Teu kudu hidup mah teu kudu untap intip deui pokona aman nu nyaho teu ngangken panon teu nginjom ceuli naon make jong kudu diintip-intip sabab lamun diintip-intip mah teu mahna moal matak pihadeun ceuk Pasudia bari rada pangkenu baheud. Teu matak pisaeun naon ama nya engke ku hidup diintip kapanggih kererejengan jeung lalaki sejen leuheung basa lamun hidup teu jol-jol nafsu kumaha lamun nafsu pedah panas dar jadi papaseaan nu rongkah kapan timbulna teu matak hade. Dupi kangge abdi mah teu pisan bade ngaluarkeun nafsu amarah sok sanaos kapendak nuju saserangan sareng nu sanes oge kangge naon marebutkeun istri da seueur deui istri mah ceuk Mahmud bari neuteup ka bapana nya ari boga pikiran yen awewe loba deui mah keur naon diintip-intip kasalahanana da geus puguh loba rujitna empat teh. Kangge keyakinan abdi supados dina ngabebaskeunana ge hubungan abdi sareng anjeunna moal ragu-ragu kitu deui bilih abdi gaduh sangkaan nu awon moal matak dosa upami parantos laras sareng buktos mah tembal Mahmud. Eta aku keukeuh teu percaya kana caritaan ama. Jadi dina batin Mahmud mah tetep rek teu percaya kana caritaan ama. Nah ngarekeun naon ka ama teh ngarekeun nulian ngarekeun deungeun-deungeun piraku ama nepi ka onggeng-onggengan ka hidup nyaritakeun sakabeh kalakuan empat lamun teu karana bukti ayeuna mah nu ku hidup kudu dianggap bukti teh caritaan ama tong ragu-ragu pek bebaskeun hubungan hidup teh ayeuna ulah dikukut wae dina hate keur nanahaon da sidik awewe teu bener. Ke heula ama abdi bade ngemutan heula nu saleresna kumaha akal tarekah abdi supados tiasa ngabuktoskeun kalakuanana empat. Abdi bade ngemut deui tina perkawis ngabebaskeunana kalintang tetegana upami teu aya kalepatanana mah ceuk Mahmud manehna memang susah teu dipercaya da puguh kolot dipercaya da puguh canyaho buktina sedangkeun neng empat sakitu montelna ka manehna. Sabil pikiran Mahmud dina waktu ieu mah milih antara percaya jeung teu percaya. Benarnya Mahmud heug atuh rek dipikiran heula mah teh kadinya sing bener-bener mikiranana nah mending percaya kanu jadi kolot nah mending pamajikan ka awewe jangklak semodel empat. Ceuk Pasudia bangun pusingeun. Hapunten bae ama abdi teh sanes teu bade ngiringan kana sanes kanten cariosan ama nanging kangge kapercantenan batin abdi nu panceg peryogi abdi ngemut heula nu langkung paos tembal Mahmud bari rada ngeluuk. Hade tapi poma ulah katalanjuran teuing bisi temahna matak goreng balukarna sabab ceuk ama oge tadi ari nu hirup rumah tangga teh kudu ngeunah nyandang ngeunah nyanding ngeunah angen ari sakadar ngeunah nyandingkeun wungkul mah jang nanahaon ceuk Pasudia bari neuteup ka Mahmud. Sumuhun ama numawi ku abdi bade diemutan nu langkung paos oge kangge ngajagi bilih kajadian sapertos nu ku ama nembe dicarioskeun tembal Mahmud bari jung nangtung rek ka kamarna maksudna rek reureuh bari mikiran hal ieu. Jung ka ditu pikiran heula lamun geus kapikir bebeja deui ka ama kumaha pikarepeun hidup. Pasudia bari manehna oge ngaleos ka hareup maksudna rek niis meureun da bari mawa koran sagala. Sadatangna ka kamar Mahmud gek diuk dina sisi ranjang sarta lengalamun mani ulang nanakeran pok dina hatena nyarita. Namun kaya kieu mah matak jadi bibit kaributan
jeung kagorengan saumur-umur. Sanajan jadi ku aing dikawin, buktina ama kacida teu doaeunana lantaran nurutkeun pamanggih ama. 4 teh awewe bangor. Lang Mahmud ngahulangna beki ulang bae hatena sabil lain di kieuna manehna ngarasa hayang ngabuktikeun bari jeung teu jiga pikeun nalungtikna. Kumaha politikna nya? Aing teh memang hayang nyaho nu sajelasna. Kumaha bener henteu cariosan ama. Dipercaya memang can nyaho sorangan, can nempo ku panon lahir sorangan, teu dipercaya dah hade goreng oge bapa sorangan. Ayeuna mah mending kudu nya nyingkah teh ti ieu kota, rek di Bandungan ti kajauhan bari nempel ceuli jeung panon karukman, hartina nyieun mata-mata. Aing teu perlu bebeja heula ka 4 sabab sok nuturkeun lamun dibejaan mah seperti waktu kamari nu matak nepi ka perego ku ama. Ieu lantaran anak nepi ka aing bingung, eukeur mah tadina bingung lantaran 4 rek dikawinkeun ka nu sejen ku indung bapana. Kari-kari ayeuna katambah deui ama teu doaeun. Alasanana bungan 4 awewe bangor lain pipa manjikaneun. Keun mana nu bener mana nu salah, aing rek ngabandungan ti Jakarta bae. Ongkoh geus kagok niati kamari ieu. Aing teh rek ka Jakarta sabab bisi ngajadikeun panggoda jeung panghalang kana maksud kolot-kolotna 4. Keun bae 4 mah sina nyaan kawin ka lalaki sejen. Mahmud datang di pikiran rek ngejat nyingkahan sagala karuwetan hatena jeung niat nyacapkeun niatna ti heula. Lah nya mending kitu wae aing rek indit ka Jakarta. Ke sore-sore oge tangtu rek indit. Heug wae pat ku engkang didoakeun sing sarua aya dina kaberkahan bae. Pek geura laksanakeun kapalai sepuh-sepuh 4. Engkang oge tangtu awal akhir bakal datang deui ka Bandung. Cek gerentes hatena bari tuluy ngabeberes papakeanana nu sakira perlu dibawa pikeun salin di Jakarta. Kitu ge teu sakabehna, cukup 4-5 setel bae. Bus kana koper serta cepet koperna di kuncian. Sanggeus beres-meresan bawaeunana ka kara manehna dangdan teu sabarhalilana. Ongkoh dadangdan lalaki mah teu saperti awewe, sakedeung ge geus rapih deui. Kakara manehna kaluar rek nepungan pasudia nu kabeneran pasudia keur ulang maca koran lembaran nu aya kode buntutna lo. Sabab harita teh kebeneran tos meuli koran warta minggu nu biasa sok aya kode nalona atuh pasudia meni kerung-kerung bae sarta ngomong sorangan. Ke kumaha ieu teh mecakeunana. Empek jam 2 pergi naik beca ke D69 jam 20 teh hartina jam 8 peting genap 28 jadi jumlahna 15 biji genap genap 28 ya. Bener-bener rek dipasangan moal seeutik-eutik rek dijagokeun 10 perak kituna teh bari ngareret kana lawang nu kabeneran nyampak Mahmud ngajengjen. Aya nu aneh ama. Mahmud gancang nanya bapana. Leuwih ti aneh Mud, ieu aya kode nalo geus kapecahkeun ku ama. Ti hasileunana teh genep 8 atawa dibulak-balik jadi 8 genap. Ceuk pasudia bari ngasongkeun korana ka Mahmud. Wah, kade ama bilih jelas-jelas eta teh jadi jeblos. Margi teu kirang-kirang nu kapangaruhan ku kode. Jelas kode jetu akhirna ngajulal kalah kaseseepan bae malih rugi ka seueur anu ical-icalan sanes kanten. Ceuk Mahmud bari nyerenge. Ari ama mah iseng we atuh Mud, datara ari gede-gede mah sapira ge tambah meuli mie terus bahe teu kudu teu kadahar. Kitu ama mah paling gede salawe perakeun. Laras eta teh sadayana oge tina aalitan nanging lami-lami sok jadi ageng. Biasa seuneu ge sok tina lunglum heula. Numawi satiasa-tiasa ama mah ulah bade kacandakeun ku nu sanes margi bilih jadi kabiasaan sanggem cohagna mah pamadatan. Ceuk Mahmud nganasehatan ka bapana. Lain rek seteterusna ama ge ieu mah lamun kabeneran aya kode asli we atuh
Ama mah kitu sotenan, ceuk Pasudia bangun nu eraeun ku anakna. Leres eta teh memang sadaya ge kitu, kana kode teh asli ku aslina beki komo di parasangan, padahal can puguh eta teh bakal keunana dina sakalieun dibere kode nu ruwet. Mecahkeunana ge hantem di araritung bari dibarung ku Jubria boga rasa bakal keuna. Omong Mahmud, nya nu mata kama ge ayeuna mah semet poe Jumaah moal masang-masang deui buntut lah, ceuk Mama Sudia bari ngareret kana beungeut Mahmud. Dupi dinten Sabtu kumaha ama? Ceuk Mahmud bari ngahulang. Nya poe Sabtu oge ama mah moal rek masang lantaran sieun kajeblos deui kawas waktu kamari hana 1000 perakeun we kaluar tina saku, ceuk Pasudia bari nyerenge. Mudah-mudahan bae atuh ama, ulah dugi kateterasan kerasa kitu ama mah. Sawios anu parantos-parantos mah da parantos. Salajengna abdi teh aya kaperyogian ka ama. Ku abdi diemutan nu langkung paos. Rehna dina perkawis 4 teh. Ku ayana cariosan ama teh. Ku abdi parantos ka hartos. Moal ama nyarios kitu, upami teh nyaah ka abdi sifat putra ama. Nya. Cing. Pek pok pek kadinya. Naon kaperluan teh, ceuk Pasudia meni ngorejat bari bunga boga harapan Mahmud bakal ngabebaskeun papacangan anak jeung Neng 4. Dupi maksad teh kieu, kumargi upami dibebaskeun mah kirang saena langkung sae ku abdi bade disawang ti kaanggangan bae. Hartosna abdi bade nyacapkeun paniatan nu kamari ieu nyaeta ka Jakarta teh. Sonten ieu pisan abdi bade mios ka Jakarta. Mugi ku ama diandung pangestuna bae. Mudah-mudahan aya katabahan hate abdi salebat di pangumbaraan, ceuk Mahmud bari netep ka bapana. Heug syukur atuh Agus, pek ku ama didoakeun hidup sing meunang kamuliaan di pangumbaraan, malah pek bae rek nyiar pijodoeun oge di ditu. Teangan sakerep hate hidup. Rek kasaha nama asal kanu bener awewena, ulah samodel keempat kudu apik nyiar pipa pamajikan teh. Lantaran kasebut pamajikan hartina tempat majik, tempat pangcicingan, panganjerekan, pangbalikan ti mana mendi, ceuk Bapak Sudia mutuh atoheun pisan lantaran boga rasa jongjon lamun Mahmud geus indi ti dieu mah. Atur nuhun kana piwejang ama, mugi-mugi ginanjar rahmat kasalametan. Kitu deui ama nu dikantunkeun ku abdi sing sami-sami aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng sapapaosna. Ku kituna abdi teh bade mios ayeuna bae. Margi bade ka Rukman heula wawartos wireh kasobat dalit bilih leungiteun. Mahmud ngasongkeun dampal leungeun ngajak sasalaman heula ka bapana. Diandung pidoa ku ama berkah salamet kalayan mulus rahayu loba nu mika asih sejero di pangumbaraan. Kitu deui ama teu melang-melang teuing. Sabab kaditu oge nuturkeun nu jadi baraya sasatna paman tegas hidup pisan ngan poma sing bisa nitipkeun diri mihapekeun badan sakujur ulah carekeun. Sumuhun ama, sumangga atuh, ceuk Mahmud bari ngalewas ke tengah imah rek nyokot koper bawaanana. Geus kitu mah kakara manehna turun ti imahna nuju ka imah sobatna. Mahmud nganggidig lempangna estuning gancang lantaran bisi kaburu telat teuing hayang seueuh heula cacarita jeung sobatna. Teu sawatara lilana geus nepi ka golodog Ki Rukman. Man, aya di imah man. Saha eta teh? Sadana mah Kang Mahmud, ceuk Rukman nu kabeneran aya di imah. Nya man, akang. Kang sanes ka Jakarta kamari teh. Rukman hokeun pisan rumecan nyahoan yen Mahmud balik deui teu tulus ka Jakartana. Nyeta kakara rek ayeuna tulusna mah akang teh sabab kamari ieu aya halangan. Ceuk Mahmud bari terus unggah ka imah Rukman nu harita kabeneran kolot-kolotna Rukman keur teu nyampak di imah duka kamarana. Kutan akang teh kantos aya pamengan. Aya pemangan palih mana Kang? Nyeta tuh
Tekuhan teh hayo 4 nuturkeun ka akang teh ke stasiun, terus ngobrol heula salila-lila kurunyung teh ama atuh kapaksa akang diri teh balik deui ka imah. Ke teu kahartos abdi mah. Nah tuang rama teu diwartosan heula waktu akang bade mios ka Jakarta teh ceuk Rukman semunu kageteun pisan. Lain teu dibejaan an aya di we gara-gara na nuku ama kacida dikukutna teh. Perkawis naon kitu ceuk Rukman bari neuteut ka Mahmud. Numutkeun pamendak ama ku ayana akang bobogohan jeung 4 teh kurang hadena lantaran saurna 4 mah lain pipa majikaneun. Lantaran ama ku ama geus kanyahoan yen 4 teh lain hiji 2 papacanganana sing saha bae dilayanan, malah ama mah leuwih ti kitu ngagorengkeunana teh. Kusabab akang teh kitu kumaha kieu kumaha keempat akang can tegel-tegel nyangka teu benerna da can katingali ku panon sorangan jeung can kadenge ku ceuli sorangan kana cariosan ama ku akang teu bisa dibohongkeun deui. Sabab di lain-lain oge bapa piraku ku perasaan akang mah ama teh rek ngunclungkeun kanu jadi putrana, paling-paling oge rek ngamuliakeun. Oh jadi kitu be atuh kalintang abotna ari kitu mah Kang bade percanten da puguh teu acantang tos kauninga ku akang nyalira teu percanten oge piraku da cariosan tuang rama. Jadi secara kaputusanana kangge akang teh bade kumaha ceuk Rukman bari neuteut ka Mahmud. Tayalian akang ngan rek nyacapkeun niat nu kamari ieu wae nyaeta indit ke Jakarta teh ngan akang boga pesenan ka Rukman. Poma pangnalungtikeun kalakuan 4 nah bener kitu nah salah, tapi sanajan bener kitu ge keun bae da kapan rek boga salaki kalalaki sajen ngan ieu mah hayang nyaho tembal Mahmud. Oh jadi maksud akang teh kitu selejengna upami di mana ku abdi kapaluruh boh leresna boh teu leresna kana sakumaha cariosan akang tugas abdi kedah kumaha ceuk Rukman. Eueuh deui akang pesen supaya Rukman mere beja ku surat ka akang ka Jakarta. Tah ieu piadreseunana kade leungit ceuk Mahmud bari ngasongkeun kertas salambar di eusi adres pikeun nyuratan ka manehna di mana geus di Jakarta. Oh ieu cobi geuning di jambatan 5 akang teh ceuk Rukman bari nyerengeh nyaman Kampung Kerendang hiji kebon sayur RT 18 RK hiji eta we ulah salah deui ceuk Mahmud bari neuteup ka Rukman. Insyaallah Kang mangga ku abdi diperhatoskeun pisan samaliha abdi bade ngadamel mata-mata 22 atanapi 3 mah ulah ukur ku abdi wungkul margi lepat upami ku abdi wungkul mah bilih aya sangsina tembal Rukman. Nya hade atuh kitu oge jadi akang ayeuna mah bea karep kepercayaan teh ka Rukman di mana aya itu ieuna nyuratan malah sakumaha pesenan nu ti heula ge nyaeta lamun 4 geus kawin omat kudu mere deui beja ka akang ceuk Mahmud bari nyerengeh. Mangga Kang engke wae atuh sakedap deui urang ngobrol heula etang-etang sosonoan. Rukman bari neuteup ka Mahmud. Lain teu sono akang teman lantaran geus ampir 3:30. Jadi kapaksa akang teh rek indit ayeuna heug atuh man pileuleyan pikeun sementara waktu jeung akang silih duakeun ti kaanggangan wae ayeuna mah. Mudah-mudahan Allah maparinan gidanjar rahmat salamet ka urang duaan ceuk Mahmud bari terus ngasongkeun leungeunna ngajak silaturahmi. Ceuk Rukman ditampanan dampal leungeunna bari semu nu cumalimba pok nyarita. Kang, wilujeng angkat. Mudah-mudahan kengeng hiji kamuliaan kalayan dipaparinan keberkahan. Rahmat ginanjar kasalamatan sing enggal-enggal deui mulih ka dieu. Ulah lami-lami teuing abdi kangen ceuk Rukman. Insyaallah akang ge moal rek poho sanajan kalah kumaha jauh nu dijugjug anggang nu didatangan tan wande kalembur sorangan mah balik deui
komo deui seperti akang di dieu teh boga kabeberat sabelah nyaeta sabelah deui nyatana nu jadi bapak piraku akang nepi kaluas ninggalkeun satu tuluyna. Ceuk Mahmud bari semu nyalangkrung cipanona nya kitu atuh Kang aya paripaos saluhur-luhurna bango hibar tapi awal akhir balik deui kana tempatna. Bener pisan eta teh man, ayo atuh man kade poho pesenan ti akang teh nya sing titen pisan dina maluruhna ulah dipercaya lamun can kapanggih ku panon sorangan mah. Ceuk Mahmud bari jung nangtung cag deui kana koperna terus dijingjing. Mahmud ngalengkakeun sukuna semu berat ninggalkeun Imah Rukman, hartina mah berat ninggalkeun kota Bandung, kota kembang. Tur manehna boga cengceman hiji kembang ros, tapi sakedeung deui bakal pinanggih jeung kaligaranana. Paribasa malati ligarna ati. Sanajan geus ligar, tetep dina ati sanubari, teu leungit-leungit. Mangga ku abdi dijajabkeun bade teras kana beca akang teh. Ceuk Rukman ngarendeng lempang jeung Mahmud ti golodog nepi ka sisi jalan. Beca ke stasiun Bandungnya, Mahmud ngageruan tukang beca. Mangga Den, ceuk tukang beca bari eureun. Salawe nyamang dangan sorangan ceuk Mahmud. 40 wae Den, tembal tukang beca. Lah 30 mang 35 Den, margi rada tebih nya sok wae atuh, tembal Mahmud bari hanjat kana beca. Man wilujeng kantun wilujeng angkat Kang, tembal Rukman bari gugupai serta cumalimba lantaran ditinggalkeun ku sobatna. Berang kaganti ku peuting alam caang jadi poek bentang-bentang ngadadak nyarumput kahalangan mega hideung nu pasusun-susun di Jomantara. Saperti nu meret tanggara yen bakal turun hujan anu gede. Barasat kilat pating barasat gelegar sora guludug mutuh matak pika keungeun pika paureun. Paralak hujan maralak mimitin ninggang ka bumi luhur kenteng kadengena ting paralak. Nuker ngahurun balung diuk bari loba lamunan nyalangkrung pinuh cipanon sakapeung alembereh mapai pipina nu omyang kasorot ku sinar listrik hejo. Cipanon katarana ting karatip lir mutiara rag-ragan. Neng 4 nu sabalikna ti Imah Pawira satadina niat ngungsi nyirnakeun hatena jeung susuganan niatna. Kajadian nyaeta niat mere siasat ka Mahmud lantaran soal perkawinan jeung Pasudia geus moal bisa dijadikeun da geus dibedokeun. Akhir-akhirna Pasudia nepikeun ka ngabolaikeun maksud Mahmud tina kusabab nempo beungeut Fatimah. Ning 4 boga rasa yen Mahmud bakal dicarek tepung jeung manehna. Kang Mahmud, tinang tos engkang bakal diwagel ku tuang Rama. Mergi engkang mah moal uningan diriwayatna ceuk geureunteuss hatene 4 bari nyusutan Cipanon. Pasudia sanajan anjeun masih panasaran ka kuring geus daya harepan daek dipaksa pirusa deui ku kolot kuring. Sanajan kolot kuring ku anjeun dibadamian deui ku tarekah anjeun batan sakumaha tarekah. Kuring masih tetep rek nyekel anak anjeun nyatana Mahmud. Kang Mahmud, engkang sing percanten ka abdi moal bosen-bosen ngantosan sareng moal bosen-bosen milari tarekah supados tiasa kapipit hasilna ka ala buahna kalaksanakeun sanes kanten cita-cita. Ceuk geureunteuss hatena bari rambisak pipi pinuh ku Cipanon. Kenaon Pat aeh geuning eta teh keur ceurik wae kunaon atuh teu kanyahoan ibuna ngurunyung nempo ka kamar Neng 4. Sedih abdi teh Bu, margi dihenteu-henteu ge abdi teh ngagaduhan hiji niat sareng cita-cita salajengna hampir nyorang kagagalan. Malih abdi teh acan tiasa nangtoskeun bakal kalaksanakeunana. Ceuk Neng 4 bari tambah nyegruk sorana pegat-pegat. Cek ibu oge ulah loba anu dipikiran deui Pat. Hidup teh budak ngora keneh bakal keneh malah mah umur can sabaraha.
Nah make susah ku teu kahontal cita-cita, keun bae sanajan hidup teu bisa ngahontal cita-cita jeung putrana Pasudia oge. Da loba deui lalaki nu ceuk perasaan ibu, loba nu saluhureun ti Mahmud. Kamari ieu hidup nyarita sorangan ka ibu jeung ka ama, yen lamun dijadikeun ka salah saurang, boh ka bapana boh ka anakna, pasti aya kakacauan. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.